Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur hayu urang sami-sami dugikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dinten ayeuna urang masih dibaparin kesehatan, tiasa kempel riung mungpulung patepang wajah di rohangan Lab SMP Negeri 1 Sukahaji. Shalawat miwasalam mugia salamina ngojor ngagolontor kajunjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargana ka para sahabatna. Mugi-mugi urang saraya kalebet umatna anu kenging syafaat ti mantenna di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu Pupuhu SMP Negeri 1 Sukahaji anu kusim kuring dipihormat, Bapak Pengawas Dr. Andes Muhammad Yusuf Saifuddin MPD anu kusim kuring dipihormat, Pupuhu NGMP Kalih Rengrengan pangurus NGMP anu kusim kuring dipihormat, Bapak Ibu Guru Bahasa Sunda Kabupaten Majalengka anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dinten ayeuna urang tiasa ngariung panginten ieu teh anu kadua kalina di SMP Negeri 1 Sukahaji. Kamari dinten Senen. Dinten Senen kaleresan kanggo kagiatan diseminasi rayon 1, rayon 2 sareng rayon 3 kumargi panitiana panginten seuseurna ti rayon 1 janten dihijikeun digabung kagiatanana janten di SMP Negeri 1 Sukahaji anu kaetangna di tengah-tengah henteu ka tonggo henteu ka paling handap oge gitu janten di tengah-tengah. Hatur nuhun Bapak Ibu sadayana anu karangtos sumping dina waktosna. Kagiatan diseminasi bahasa Sunda ieu aya sababaraha acara anu baris kapidangkeun. Anu kahiji bubuka, anu kadua ngahalangkeun lagu Indonesia Raya, anu katilu pamapag, anu kaopat doa, salajengna kagiatan inti. Urang buka kawitan kagiatan diseminasi bahasa Sunda ieu ku macakeun bacaan basmalah sasarengan. Hadirin, kanggo ngaronjatkeun rasa nasionalisme urang sadayana hayu urang sasarengan ngahalalkeun lagu kebangsaan Indonesia Raya anu baris dipimpin ku kesana Ibu Dina Sintia di SMP Negeri 1 Maja. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Puji syukur hayu urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Gopur anu parantos maparin kanikmatan ka urang sadaya, utamina nikmat iman Islam oge nikmat panjang yuswa. Sholawat miwah salam salawasna ngocor ngagolontor ngalir turun ngamalir ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para kulawargana, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna anu masih micinta oge micontoh tapak lacak mantenang. Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Hiji Sukahaji anu kuring dihormat, Bapak Pengawas Pembina Bahasa Sunda anu sami hormateun simkuring, Renggengan MGMP Bahasa Sunda SMP Kabupaten Majalengka anu simkuring dihormat, oge Bapak Ibu Guru Bahasa Sunda Rayon 2 sareng Rayon 3 anu kuring dihormat. Alhamdulillah dina kana dieu urang sadaya tiasa kumpul ngariung patepang-patepung lawung dina raraga diseminasi FTBI tahun 2025. Ti payun simkuring ngahaturkeun nuhun ka Bapak Ibu sadayana anu parantos rurumpakeun sumping ka ieu tempat anu mana tadina panginten kedah nama dinten Rebo kamari teh di Rayon 2 di SMP Hiji Leuwih Munding sareng ayeuna anu pamungkas di Rayon 3 di seminasi teh anu tempatna di SMP Hiji Talaga. Tos di rancang sareng Pak Kabid di Bayun kali Pak Pengawas oge yang diseminasi atau napi sosialisasi dina tahun 2025 ieu baris dilaksanakeun dina 3 rayon kalebet pelaksanaan FTBI-na. Nanging ningali pamilon atau napi list dina WA grup utamina di Rayon 2 sareng 3 masih keneh teu acan nyakapan gitu. Upami misalnya dipaksakeun di Rayon 2 di payun masih keneh 8 salapan urang paling terjenten abot gitu. Upami misalnya dipaksakeun ka SMP Hiji Leuwih Munding. Nah, kanggo ngaefektifkeun waktos tanagi panginten dina hal ieu saupami misalnya teu dugikeun ka 20 mah rempungan panitia gitu bari digabungkeun wae gitu di dieu di Sukahaji hiji tadi tos didugikeun ku WR panginten di tengah-tengah. Nah, simkuring sakali deui ngapresiasi sareng ngaturkeun nuhun ka Bapak Ibu anu parantos sumping. Dina WA group MGMP Bahasa Sunda teh pami telepat jumlahnya 130 orang, tapi anu ngesilis kirang langkung 50 orang paling aya 50 orang langkung lah. Nah, itu tengah-tengah acan paling hal ieu. Nah, gempungan MGMP anu dilaksanakeun idealna semester sakali janten 2 kali dina satahun kali dihijikeun sareng program anu tos maneh di Bahasa Sunda nyaeta FTBI. Nah, ieu sanes mung saukur nampi informasi atau nampi mung saukur angkat di sakola panginten, tapi langkung anu utamina mah nyaeta silaturahim antar guru bahasa Sunda, mapel bahasa Sunda. Kumaha carana panginten urang sadaya Bapak Ibu kalebet abi sami gitu masih keneh diajar gitu nya kumaha ari ngajar teh panginten upami dibandingkeun sareng Bapak Ibu anu di payunan mah langkung lebih gitu pengalamanana panginten tiasa sharing panginten dina forum MGMP teh berbagi pengalaman gitu nya sareng kumaha carana nyamikeun persepsi ngeunaan bahan ajar anu utamina metode kali media pembelajaran janten emutan abi gitu nya dina bahasa Sunda teh di sakola ulah dugikeun ka pami misalna kapungkur abi nuju siswa SMP bahasa Sunda teh mapal bahasa Sunda teh anu bagi naon bahasa Sunda asa diajar we gitu tos dina emutan teh
ke kelas sok ngajen aya guru jadi dianggap pelajaran kategori B gitu. Bahasa Sunda teh nilai pasti ageung. Diajar henteu soal PTS dan PS aja pami ayeuna teu nyararambung sareng materi diajarkeun di kelas di dinten gitu. Eta bahasa Sunda anu kagambar ku abi kapungkur nuju siswa. Nah, tapi ayeuna panginten tos janten guru utamina abdi panginten hoyong ngalobih paradigma siswa karena bahasa Sunda teh kitu gitu. Nah, panginten dina hal ieu bahasa Sunda mah jadi hiji kasih murahan pangintennya mapel da teu aya mapel sanes anu di naon namina teh aya revitalisasina gitu. Janten kurikulum, janten festival FTBI teh namina anu tiap tahun dilaksanakeun di reuah-reuah boh di tingkat gugus pami SD malahan mah di tingkat SD heula gitu aya. Nah kalau di SMP panginten anu memang aya bidang studina khusus diajar bahasa Sunda. Aya FTBI teh. Nah janten jadi tos kumaha carana siswa mandang gitu sudut pandangan karena bahasa Sunda teh mungkin mau saukur pelajaran anu mau saukur ngiring di kelas kali itu nama tos teu aya beunangan naon gitu kan keluar di kelas tapi salami 3 tahun di SMP anu di emot teh teu aya gitu. Tapi dina hal ieu panginten di Cikinjing nepakeun ka barudak teh minimal resep heula aya bahasa Sunda mah panginten di Majalengka utama di Cikinjing mah tos teu kedah geus siga di Bandung kumaha carana barudak teh bahasa Sunda teh dianggung lah gitu. Sok sanajan kasar ge teu naon ge di lempeng ieu kasar ieu loma kan aya di daerah Patala panginten di Majalengka panginten tos aya anu masih keneh teu aya anu dengan gunakan bahasa Sunda tapi aya we anu ngagunakeun Indonesia gitu. Tapi di Cikinjing masih keneh Sunda. Benten kendaraan politik gitu nya janten teu gede gitu. Nah salajengna di tiap instansi sakola atau nabi forum tos aya anu seragaman acuh ka meja kasualan bahasa Sunda oge panginten bade ngadamel gitu contohna aya ge panginten di akhir ditinggalkeun contohna sareng harga gitu nya warna gitu kieuna ge di akhir panginten dijelaskeun. Bapak Ibu sadayana sakitu panginten anu tiasa didugikeun hatur nuhun sakali kana kasumpinganana hatur nuhun kana partosanana hapunten bilih aya lepat sahur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Anda Jani Kusniasari sumangga dihaturna. Hatur nuhun nggih mantos usaha mantos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwwata illa billah. Anu kusian kuring dipehormat Bapak Pengawas Pembina Mapel Bahasa Sunda Kang Yus. Anu kusian kuring dipehormat Puhu MGMP Kabupaten Majalengka Mapel Bahasa Sunda sareng reng-rengan pengurusna. Anu kusian kuring dipehormat Bapak Ibu Guru Bahasa Sunda Subyon 2 sareng Subyon 3. Anu sami-sami dipehormat. Alhamdulillah dinten ieu tiasa pendak deui sareng Bapak Ibu Guru Bahasa Sunda sanes kamari dinten sareng Subyon 1 manawi ayeuna sareng Subyon 2 urang sami-sami panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala urang tiasa pendak di SMP Negeri Sukahaji dina raraga kegiatan diseminasi bahasa Sunda FTBI 2025. Alhamdulillah dina kaayaan sehat walafiat. Sholawat siang salam mugi-mugi salamina matur magolontor ka junjungan urang Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargina sahabatna mugi-mugi urang sadaya kene sapasti awet akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu anu kusipun dipehormat angka hiji panginten siang goreng ngawilujengkeun sumping di SMP Negeri Hiji Sukahaji. Pami ciosna Subyon 2 sareng Subyon 3 tadi dia mah panginten
amal terang SMP Negeri Sukahaji. Jadi anjeunna aya hikmahna pengen ibu bapak yang terang SMP keayaan SMP Negeri di Sukahaji. Alhamdulillah simkuring ngaraos reueus margi SMP Sukahaji masih tiasa dianggokan kegiatan bahasa Sunda. Atuh anu salajengna panginten abdi oge da guru bahasa Sunda ibu janten saha kumanya dina emutan abdi keukeuh hoyong tetep ngiringa ya supados bahasa Sunda langkung majang gitu. Awal abdi CPNS memang di dia ibu Kapungkur tidak tahun 88 kumargi D2 D bahasa Sundana janten abdi kupun bapak teh teh guru SMP mah ke kena S1 jantan kelaskeun mau kalau sari Majalengka teh aya jurusan bahasa Sunda di Cirebon teh aya jurusan bahasa Sunda. Alhamdulillah dia biasa ngelaskeun S1-na ka IKIP masih IKIP sareng Kang Yus ya ngabangtosan abdi Kang Dedi begitu seueur pisan ngabangtosanna. Alhamdulillah memang harita ngalih heula ke SMP 12 Bandung jantan kuliah sakantara ngaulang gitu. Mun kaleresan kenging salaki damelna di Leuweung Bapak di Leuweung Bengkulu jantan abdi ngalih heula Bapak ka Sumatera keng 11 tahun 2007 alhamdulillah biasa ngalih deui ka SMP hiji Leuwi Munding margi pelajar di SD Leuwi Munding gitu. Ya abdi udah kalimina alhamdulillah maulang bahasa Sunda deui. Memang seno disaurkeun ku Pak Pupuku lulus jantan mahasiswi bahasa Sunda teh radi ya oke Pak Yus tapi pun Bapak anu ngayakeun saurna teh bade jantan guru bahasa Sunda, bade jantan guru bahasa Inggris, saurna teh gaji Mas Ami tong sok maraosna ke alif manah. Lantan alhamdulillah di IGIP oke alhamdulillah nya kakak angkatan kakak tingkat sadaya balala guru sadaya jantan kasimkuring lagi betah terus nyaman lah kemudian alhamdulillah tiasa lulus jantan sarjana bahasa Sunda. Punten tapi biasanya ngobrol sakit kumargi abdi 11 tahun di Bengkulu jantan pas pergi ka ngalih dek kali mudik teh aya kahariwang tiasa kene gitu tapi alhamdulillah pada kepala sekolah teh masih hambidi abdi kami aya MGMP pokona ngiring pokona mios gitu pada di pasihan ongkos pada henteu pokona abdi mah kedah mios intina nya hapunten bilih dina panampian simkuring SMP Negeri Sukahaji dina kegiatan FTBI desiminasi FTBI dina dinten ieu kirang nyugemakeun da dihapunten boh bilih kaganggu ku murang kali atau nabi saja bina hapunten kasihun bilih aya naon anu tiasa dibantos ku SMP Sukahaji kantun kami karena panginten nyarios insyaallah kami aya mah moal nanti dikoretkeun mana begitu manawi eta anu tiasa didugikeun wilujeng ngalaksanakeun kegiatan diseminasi FTBI Bahasa Sunda 2025 sakali deui mugi-mugi kegiatan ieu kenging ridho sareng berkah ti Allah Subhanahu wa taala seueur manfaat kanggo urang sadaya ataupun kanggo urang kali oge engke di sakola masing-masing. Manawi eta nu tiasa didugikeun hapunten hatur nuhun kana perhatosanana billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa nufrina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu biha jamil ahwali biha jamil hajat wa tudaruna biha min jamil sayiat
وترفعنا بها عندك من درجات وتبص الغاية من جميع خرف الرحم بعد الممات. اللهم نسألك بحرمة هذا النبي الكريم أن ترزقنا إيمانا كاملا تبصر قلبنا صادقا حتى علم أن رزقنا لما تبتلع علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وولدا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا واسمكون يا نور النور يعلم ما في الصدور أخرجنا وجميع من الظلمات إلى النور توفني وتوفنا وحقنا بصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Bungong Jempa. Bungong Jempa, urang jadi Robin nganggo nami-nami anggota badan Mas Saka, ya naon Bu? Sanes apa Pak? Lemesna Pak? Kau teh? Taraju Bapak, nuhun. Mas Saka, taraju. Mas Saka taraju, Mas Saka taraju, tuur sampean. Dua kali. Mas Saka taraju, Mas Saka taraju, tuur sampean. Saja lambai, saja ya. Saja lambai, cepil pangambung, pananganana aken digeol-geol. Salah jemaah kan itu biasa. Oh digeol-geol, digeol-geol. Terus baru datang sampai. Kurang biasa sarangan ya. Sadayana ku keluarkan suara emasnya. Siap? Hiji dua tilu. Mas Saka taraju, Mas Saka taraju, tuur sampean. Mas Saka taraju, Mas Saka taraju, tuur sampean. Saja lambai, cepil pangambung, pananganana angke digeol-geol. Lakang kesana. Ayah hiji deui bawa disanti akang teh kapungkur kan. Tapi abdi itu apa? Acungkeun panangan duanana anu katuhu sareng nu kenca aya 10 pramona. Dilajenkeun ku Bapak pengawas. Biasa bae tapi. Asalnya acungkeun panangan duanana ayat 10 ramona nuken salima nukatuhu oke 5 anu ageng namina jempol pol nukadua namina curug kruk anu paneng no tengah no panengah nami jajang kung no sakantuna jari dijeng cinggir. Nyanyinya sarangnya ngawinnya sarang ya. Nah, bisa baris. Acungkeun panangan duanana aya 10 ramona nuken salima nukatuhu oke 5
anu ageng namina jempol pol nu kadua namina curug ruk anu tengah nami jajang kung nu sakantuna jadi cijeng cingking. Deui prestasi teh biasana dumasar karena dua hal. Nu kahiji niat. Aya kahoyong teu ti urang kitu nya, hoyong kagungan prestasi dina bidang pengajaran bahasa Sunda. Tangtosna wae FTBI mah salah sawiosna wungkul da prestasi nu utami nama sadaya siswa nu diulang ku urang ku Bapak Ibu sadayana mampu ngagunakeun bahasa Sunda dina kahirupan sapopoe kalawan leres luyu sareng harapan urang gitu nya tangtosna we eta nu disebat prestasi mah. Anapun urang maparin ajen punten ti 50, 60, 70, 80 dugi ka 100 eta mah biasana relatif. Naon relatifna biasa janten dina kahirupan sadidinten siswa teh kamampu dina ngagunakeun mah kirang tapi daya ingat atanapi IQ tinggi naon anu dibaca naon anu diapalkeun sae janten dina ngajawab soal mah biasa janten 100 tapi kahirupan sapopoe tata krama teu sae ngagona bahasa renjul kamalayon atanapi campur sang sagala rupina sopan santun ka guru sopan santun ka ibu rama teu saya eta panginten tugas atau pancen urang nu utami mah kumaha ngalarapkeun karakter siswa margi bahasa Sunda mah bahasa rasa nya bahasa Sunda bahasa rasa tiasa ngagunakeun bahasa Sunda kalawan sae hormat ka guru ka kolot ka sasama eta harapan sim kuring mah nyebat nu kitu teh tos gaduh prestasi asa kitu. FTBI siswa gaduh kaparigelan tiasa ngadongeng, tiasa biantara, tiasa pupuh, tiasa nulis maca aksara Sunda. Eta mah khas panginten khusus siswa-siswa anu mibanda naon kaparigelan anu mandiri. Dan sakelas ieu, sakelas gitu nu diulang ku urang teu sadayana tiasa ngadongeng, teu sadayana tiasa biantara, teu sadayana bawa sabaraha persen anu tiasa midang mah gumantung kana kahoyong aranjeuna. Hoyong teu gaduh kaparigelan eta. Nah eta nya tah pancen urang Bapak Ibu sajabi ti mayunan FTBI sim kuring ngadugikeun heula program di Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka. Khusus patali sareng urang guru bahasa Sunda secara umum atikan di Kabupaten Majalengka hoyong langkung sae gitu ya, langkung sae berarti tos sae mung hoyong langkung sae. Naon tarekahna? Nah, tarekahna Bapak Ibu khusus kanggo di MGMP bahasa Sunda oge sadaya guru mata pangajaran kamari dina wengi Kemis para pengawas ngalaksanakeun Zoom. Ngalaksanakeun Zoom di antawisna Bapak Ibu dina raraga ngaronjatkeun kompetensi guru program guru belajar kedah dioptimalkeun di antawisna sasasi sakali Bapak Ibu guru kurang kedah ngayakeun salah sawios kagiatan cek tes meeting tes halo ngayakeun kagiatan
optimalisasi guru belajar. Unggal sasi magi upami tiasa unggal minggu sakali guru teh diajar kanggo ngaronjatkeun kamampuna. Tes. Ayat 2 proses kegiatan teh. Hiji anu dikokolakeun ku MGMP. Nu kadua di satuan pendidikan masing-masing. Anu di satuan pendidikan masing Bapak Ibu eta ngalaksanakeun tina saminggu nyuhunkeun sajam kanggo guru teh diajar. Silih asah ku pangabisa, silih asuh ku pangaweruh, silih asih ku pangarti. Kapungkur atanapi kamari-kamari disebatna komunitas belajar atanapi kombel ya. Janten saminggu sakali unggal sakola ngadamel ngajadwalkeun dina sajam kanggo kegiatan kombel. Tah kanggo urang mah kieu sok kombel di guru bahasa Sunda ngahiji tiasa janten sareng guru bahasa Indonesia. Atana misal sakola anu caket di kecamatan urang aya SMP hiji, SMP 2, SMP 3 upamina gitu. Nah hiji ngadamel hiji kagiatan anu dinten eta kanggo kagiatan silih asah pangabisa. Kumaha waktosna urang kanggo MGMP bahasa Sunda tos gaduh saleresna mah dinten eta dinten Rebo. Nah nya dinten Rebo teh nyuhunkeun ka sakola hapunten kanggo dinten Rebo sim kuring nyuhunkeun kanggo kagiatan MGMP. Ya, kegiatan MGMP na MGMP dua kegiatan nu kahiji di sakola. Janten ke ngariung di sakola teh ngabadantenkeun naon hal nu patali sareng kompetensi profesional atanapi kompetensi pedagogik guru ya. Kumaha carana ngajar, media naon nu kedah dianggo, model pangajaran naon nu kedah dianggo, nu kaduana deui pilih aya bahan pangajaran anu teu acan kamampuhna teu acan pul diurang atanapi anu hilap deui pan aya silih wartosan mah oh kumaha ieu ngeunaan dongeng teh, kumaha cara ngawulangkeunana, materina naon wae gitu biasa dibahas di MGMP eta. Tah nu kadua Bapak Ibu khusus para pengawas, khusus pengawas mata pelajaran kedah ngadamel program tahunan anu sabulan sakali aya kagiatan kanggo ngaronjatkeun kompetensi guru. Nah, sim kuring selaku pangaping dina basa Sunda ngadamel 10 kagiatan nyaeta di sasi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juli sareng Desember henteu aya kagiatan kanggo ngaronjatkeun kompetensi guru gitu nya. Nah, Desember sareng Juni weunteuh itu dianggo uji kompetensi di sakola. Janten urang mayunan nah nganyusun soal, nah marios, lajeng ngalebetan rapot. Pon kitu Desember. Janten di dinya henteu aya kagiatan kanggo ngaronjatkeun kompetensi guru. Naon we programna nu 10 teh tah Bapak Ibu engke tiasa dibahas. Namun kagiatanana kanggo efisiensi waktos sareng efektif didamel 3 gugus atanapi subyon. Didamel 3 subyon. Nu mawi kagiatan MGMP nu ayeuna atanapi sosialisasi ngahaja di subyonkeun salaresna mah kanggo nyobian engke ngawitan semester payun 2025 2020 genep ieu bade dilaksanakeun per subyon anu 10 sasi eta teh. Sasi nu kahiji anggap dinten Juli pangintennya sasi Juli itu kanggo medar ngeunaan kurikulum bahasa Sunda. Nah, upamina Rebo minggu ka-2 di subyon hiji, minggu Rebo minggu ka-3 di subyon 2,
Rebo minggu kaopat di Subion. Jadi saminggu dina sasasi mung sakali dina sasasi teh. Tangke tiasa janten tempat mah Subion hiji upamina di Sukahaji. Sasi payun mah urang di SMP 3 upamina gitu. Tiasa kumaha saur pamilon atanapi guru-guru nu aya di Subion hiji. Kanggo di Subion urang teh talaga teh sabaraha? 3 nya. 3 upamina nu di 3 aya 30 sakola ieu. Ngawitan mah hoyong di SMP di Talaga misalnya sasi payun mah urang geus 2 cikijing. Sasi payun mah urang bantar jeung hiji. Sakali-kali atuh urang ka Malus mah gitu. Atanapi teh di sakola di Taman Dinosaurus misalnya. Biasa janten bari kitu kagiatan mangga. Mangga. Hapunten namanya tos di kan sampai panganter hungkul kan sajak. Ya, jantan tiasa henteu kedah di sakola. Wae ya. Sok hariung di mana ieu mah variasi gitu nya. Di Waduk Dharma gitu di tengah. Ya kumaha carana. Upamina tepang anu kadua medan ngeunaan silabus atanapi modul ajar nyusun modul ajar. Tepang nu katilu media kumaha nyusun media pembelajaran inovatif atanapi ngagun nyusun ngadamel media pembelajaran digital saja bina. Terasa simkuring geus ngadamel tapi moal ka didugikeun. Tangke sapertos kitu. Jadi sasasi sakali teh urang ngariung badanten kanggo ngaronjatin kompetensi urang heula. Kumaha siswa bade ngaronjat kompetensina upami urangna lah geus kumaha ceuk buku bae. Jadi kumaha ceuk bukuna kitu gitu ya. Tah eta moal ngaronjat tayeu ke mudah-mudahan harapanana ti kepala dinas pendidikan, ti Pakabin, oge simkuring oge harapan Bapak Ibu sadayana pangajaran bahasa Sunda utamina guru bahasa Sunda teh diarep-arep ku siswa teh henteu naon diapilain ku siswa. Kumargi naon kaparigelan urangna kamampu urangna janten ngaronjat. Entong alit mana nu sanes di jurusan bahasa Sunda dan sok sanes di jurusan bahasa Sunda ge simkuring mun bade ngajar maca deui da poho deui nu kuliah paheula nya Pak Wapi. Hilang deui nu kapungkur teh jadi maca deui anggar we maca deui nya. Tah anu ti sanes jurusan bahasa Sunda ge ari sering ngariung, sering kaasah. Oh, biasa janten langkung kreatif, langkung sae batang anu di jurusanana. Mung panginten tos aya bakal unggul di jurusan bahasa Sunda. Eta nu ka hiji Bapak Ibu patali sareng hoyong ngaronjatkeun atikan di urang langkung sae. Janten pancen urang teh nu ka hiji simkuring di piwarang salaku pengawas pembina atau pangaping kedah S ya susun rarancang kalawan sae. Bapak Ibu ge sami bade ngawulang teh susun rarancang ngawulang kalawan sae kalawan apik gitu. Tanpa perencanaan tangtos we moal tiasa midamel hal anu langkung sae. Nu kaduana akna sabada dirarancang cobi ku urang aplikasikeun, aktualisasikeun, dipraktekkeun ulah dugi ka aidina rencana ngajar ngagunakeun model pangajaran discovery learning ari pas ngajar ceramah. Tah eta berarti rarancang sareng aplikasi, aplikatifna atanapi aktualisasina teu saluyu. Kumaha bade langkung sae tapi sok sanaos kitu terus dirarancang ngagunakeun tetep ku urang nu katilu kedah dievaluasi. Mari simkuring mah sae teh didinya hiji kedah susun rarancang, susun rencana, nu kaduana sok aktualisasikeun dipraktekkeun naon terus dirarancang saha mampu urang tangtosna wae anu katiluna dievaluasi deui. Sabada dievaluasi oh iya ya urangna mangga dirarancang deui kanggo kapayunna. Eta rarancang urang luyu ngarojok karena program Majalengka atikan di Majalengka langkung sae deui. Tanu ka hiji. Salajengna Bapak Ibu nu kadua urang sadayana patali sareng FTBI niatan ti ayeuna urang ngamalirkeun pangaweruh nu dirarancang dina FTBI ieu teh sok ti urang heula niat heula ti guruna.
Simkuring ngarorojok guru di salah sawiya sakola, udah itu yang niatnya tuh maju. Sok dibantuan musim kuring teh. Sakola mana wae dibantuan musim kuring. Anu ngabejaan mah dibantuan sanes biasanya namina bantuan berarti kan kedah aya di guruna. Naon tuh pancena tadi Bapak Ibu ngadugikeun heula seleksi di tingkat sakola teh sanes padu seleksi teh dikit sok sana bade ngiring biantara sanes kitu. Bulan heula biantara teh tah barudak biantara teh nyeta naon fungsina naon kauntunganna tiasa biantara kieu kumaha cara biantara di Sunda bentenkeun sareng biantara dina bahasa Indonesia bentenkeun oge sareng pildaci sareng sajabina tah bahasa Sunda mah ku bahasa urang logat-logat urang gitu sapertos kitu upamina tah cing ayeuna urang cobian bubuka sok saurang tapi da contohan heula bubukana nah sumini puji urang sungkemkeun ka Gusti Mas Suci cing saurang-saurang sakitu we sok cobian oh sia halus sih lamun kau biantara mah nu kadua mentalna cancenkeun tong eraan jadi urang Sunda teh ayeuna mah kudu naon kudu wanian nya urang Sunda teh tong elehan sok hareup itunya diantawisna sapertos kitu datang dugikeun heula kalau berpupuh tah sok darah rese Pak kenai memilih di dieu mah mun itu aya diajak budak 1000 ya siswa nu 1000 piraku teh dijatan lantaran teu wano sareng teu wawuh tah kitu ya aksara Sunda dah hese cenah aksara Sunda teh abdina kitu tiasa sanes kudu ibu nu ngawulangkeun yo berarti aksara Sunda siga kieu pan ayeuna mah aya nu kieu sok cobi tinggal tah aksara Sunda ieu ti kawitan a i u e o e dugi ka kagangan sadanya tandana sareng sajabina teh tos aya di dinya cobi sok katingali huruf aksarana siga naon oh siga angka 7 hungkul Pak tiasa teu nyerat angka 7 nu sae tiasa sing cobaan angka 7 simkuring kapunana kelas 5 SD dek diajar aksara Sundanya cing simkuring teh gitu hese Pak pange hese kumaha acan ge diajar disebut hese biasa teh nyerat angka 7 biasa sok cobian angka 7 gitu etang saha eta cing ngadamel angka 7 na 8 siki 7 dijajarkeun sing rapi nah entos kitu disambung-sambungkeun tah upami disambungkeun handapna Pak cenah upami disetripan tengahna sa gitu ih gampil Pak nyamun teh angka 7 nu pendek hiji nu jambung hiji sambungkeun ma misalna teh kadang huruf angka 7 deui nu sanesna tapi aya topian di luhur oh ra sapertos gitu ih gampilnya Pak alhamdulillah dugi kaina can bisa keneh terus biasa tapi terus nawe teh prosesna lah lamingan kanggo ngayu barudak teh sok dihesekeun heula. Ya bener orang da aksara Sunda. Hese aksara Sunda teh naon aya ka hayang dihesekeun. Sok apalkeun heula. Kagang tadana puyang manten budak teh. Pilari nu gampangna seperti itu. Kelas 3 SD di SD Cikicing di Annaba sina ngadamel pager musim kuring. Jang nyen pager, ngadamel pager gitu. Sing rapi ngadamel pager disambung-sambungkeun jadi ka, jadi pa, jadi sa, jadi ra, jadi nah pokoknya tinu angka 7 tina pager jarang di sadayana jadi na sareng sajabina. Ingin latihan 2 kali ya bisa di mana? Kayaknya sebulan 2 bulan lah insyaallah. Eta teknik-teknik nu kitu danten Bapak Ibu entong disingsieunnan heula tapi niat sok bismillah we lah sok pokona mah bisa lah gitu ya sasasi eta pada sareng CPI Bapak Ibu salajengna lengkap nu kadua ayeuna diseminasi di dieu digabung tapi kanggo pelaksanaan FTBI luyu sareng jadwal mangke bade di rayon subrayon masing-masing gitu ya. Jantan entong gaduh emutan wah da ieu lagi dihijikeun ke dihijikeun teh nya. Nu kadua
Kanggo di Subraya teh harapanana Bapak Ibu langkung seueur nu ngiring teh maksudna bakal langkung seueur siswa anu digero tiasa ngalatih. Kawinna pada kieu Pak. Februari, Maret, April, Mei, Juni simkuring ngobrol sareng Pak Amin, ngobrol sareng Pak Yuda, ngobrol sareng Pancet, ngobrol sareng Bu Erna, ngobrol sareng kepala sekolahna, kawitna mah unggal sasi teh Bapak Ibu teh hoyong kempel. Urang diajar sareng budakna malitos dijadwal. Kanggo nu ngawulangkeun pupuh budina, kanggo engke nu ngawulangkeun carpon panseh, kanggo anu ngawulangkeun borangan Payuda, kanggo anu ngawulangkeun aksara Sunda Pak Aja. Entos dibagi teh diunggar ayeuna teh dibagi. Ai saur Pak Kepala teh salah satu Bapak berat tunggal bulan Mas. Berat kunaon datu dipanggul ku Bapak. Abot dan pangajaran anu kedahna diajar ayeuna kalah ka di KMGMP sabulan sakali cenah rada kaabotan. Sakola nu alit mah waragan rada kaabotan yang satu kumaha kitungtungna nu eta mah teu laksana tapi mudah-mudahan kapayun sasasi sakali mah urangna anu dilatihna gitu. Sasarengan latihan patali sareng FPPI. Tah etang-etang selingan heula Bapak Ibu numpang hesena teh urang bahas heula ngeunaan pupuh nya bener. Nah, ngeunaan pupuh dianggap anu pang sesahna pareum listrik ya. Ulaheun ya teh. Genep 10, genep hiji, 58 nu dianggo dina FTBI ieu teh surupan 54 pamitra 52 54 5 genep standar kanggo ngalatihkeun nada dasar simkuring sok dina 5 genep heula upami 5 genep tos napak daminatila latina mida nembe oh tos napak ieu barudak teh nembe di robih ditingkatkeun kana 54 daminatila latina mida gitu. Tah eta ge upami tos napak 5 genep mah kadituna insyaallah orang kali rasanya henteu lah. Ari nu budakna aya resep tingali upami kanggo pupuh mah da barudak dina Indonesia Raya sok paduan suara sanes. Sok aya tim paduan suara di sakola teh tasim kuring sok ngahaja milih teh dina paduan suara saha anu panglempengna artosna teu menyon. Ya, ai menyon perlu menyon ge. Ya. Ngan maksana teh nu tepat nada dina Indonesia Raya. Ka guru kesenian saha nu pangpasna ieu sora? Oh si anu Pak. Aya sabaraha urang? Aya tiluan, pilih tiluanana. Nembe dilatih kana ya dasami we teh. Daminatilada da do si sol fa mi do misalnya seperti eta pamiti do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do somotan hiji-hiji upami tos tiasa dina do re mi fa sol la si do insyaallah bakal tiasa nu kadua tah sajabi di tangga nada dasar Bapak Ibu nu kadua dina khusus pupuh kumari kalebet tembang kedah diajarkeun variasi nadana ya upami dina bahasa Indonesia mah naon sok aya olah vokal gini nya olah suara di Sunda teh aya nu disebat ria aya nu disebat ombak aya nu disebat naon lah suara gitu. Jadi upami latihan daminatila dana tos pas geura sok. Da cobian. Da. Nah, upami tos pas da cobi nganggo riak. Da. Jadi ngawitanan entong. Ngawitanan mah da tapi engke kapengkerna nganggo da gitu. Tapi nah gitu. Eta riak namina jadi
margi dina pupuh mah aya kitu. Ya. Terus aya nu disebat ombak. Ombak mah rada ieu. Da bade mana heula mangga? Bade ombak heula. Nu badag heula ambe gampil. Da gitu. Entos ombak siapa? Da mi eta teh dina pupuh pasti aya wae. Hampir unggal kalimah we aya dina rumpa kapupuh. Pasti dina nembangkeun aya ombak, aya ria, aya muntutan. Terang buntut. Ya buntut itu ya buntut tungtung ada tes biasa tungtung sekaya ya mohon etan gitu ya dongkari disebatna dina Sunda berada gading dan kurang ya sakit nadangannya tadi ya. Nah, belah. Suka belah. Nah, gitu. Kayak lambang. Kenapa kan? Lambang RI. Nah, ya gitu. Lambang RI. Jero. Ini asakuan nadana teh. Sampai lambang RI. Lambang RI sakitnya 52. Lambang RI sakti gue RI jero ngandung harati eta jadi nggak gitu dong tapi latihan awal nonton digitukan jero ngandung harati lambang heula cobi tungtungna nah gitu jadi urangna nu kada apal dasarna heula lambang RI lambang heula sebiji 2 3 lambang RI nah ina gitu kan lambang RI nah sakit tong panjang tinggi banyak lambang RI nah, coba A I U E O. Nah, latihan vokalnya gitu. Lambang begitu. Lambang. Coba dilatih lu. Lambang RI jero ngandung hati. Bias ya nama teh kikieuh jero ngandung harati gitu tak paling terburu nih lamun bener diamalkeun dalam gitu ya tungtung nanti gitu ya tangke orang coba di kurang ya lambang RI jero ngandung harati lamun bener diamalkeunna persatuan tangtu gitu kan tangtu embong nah gitu ya pinter ya teu cukup ku disebut tah eta latihan kituna
teu cukup ku disebut atawana apalna bibir latihan kumeya remeh di bapana teh bapak eta remeh dina bibir bibir keras kalau kalimatna Bineka Tunggal Ika Bineka Tunggal Ika maksudna gumulung maksudna gumulung kabeh seler bangsa beda-beda tetapi asal sakeuti beda tapi gitu ada yang sebelum kami nganggo mohon ya sok lah gini tahapan anak seperti itu jantan di dasar di vokal sing kuring ge sanes ahli tembang da Bapak Yusma diseri-serikeun piannya lambang RI jero hati lamun bener diamalkeunana persatuan tangtu cukup ku disebut apalna bibir Bineka Tunggal Ika maksudna gumulung kabeh seler bangsa beda-beda tetapi sageuti beda tapi bait kedua lambang RI jero ngandung hati lamun bener diamalkeunana persatuan tangtu teu cukup ku disebut atawana apalna bibir Bineka Tunggal Ika maksudna gumulung kabeh selir bangsa beda-beda tetapi asal sakeuti beda tapi aya oge nu layoutna nya nah galeong eta teh jantan ajen anu luar biasa nah jantan upami kieu budak urang teh asa halus nya nah hanya bet eleh boa di dinyana gitu ya marge naon kumaha kalebet kana tembang jantan dongkari teh kedah kapaham pisan jadi sajabi di tangga nadana tanapi titi larasna luyu oge dongkarina biasa diulangkeun kalajan sae eta harapanana naon bentenna ayeuna sareng sekar tandakna sapertos dina sekar tandak mah hiji basa bisa sapertos kitu eta mah kan aya patokanna kan kitu mah nya ieu na teh teu seueur dongkarina teh mung aya
iya bungkur ya kata napi besar cobi orang mohon di orang sarang kan iya di awal orang sasarangan ya sadayan mohon di ya sok orang sarang itu ya teh orang sarang Tunggal ika maksudku kabeh-salir bangsa beda-beda tetapi asal saketi beda tapi bias dengan kamu bias jauh ada sarap lambang RI jeruk aduk hati lambang di amal kerana persatuan tanpa tercukup Bineka Tunggal Ika maksud aku kabeh selir bangsa beda-beda tetapi asal saketi beda tapi wujud bangsa Indonesia.
suku bangsa di wewengkon saka suka saka duka wujud bangsa Indonesia. Hatur nuhun. Wah, geningan karyasa. Jangan ke sabulan sakali mah ibunya keun we sadinten teh urang kieu we urang diajar buku gitu. Nya entong teori-teori na we gitu nya. Diajar Assalamualaikum Bapak. Damang alhamdulillah. Asa anggar we Bapak anggar naon anggar alit. Alhamdulillah Bapak kena abdi nya nuju sakola di SMP sok diajar ku Bapak biantara ayeuna teh Bapak pakuwu teh kedah ku abdi bae cenah biantara teh. Nah gitu. Alhamdulillah cenah dianggo ku abdi luar biasa. Teh teh salah sawios hasil kapungkurna sok ngahaja dicongklokeun. Sok ngiringan pasan kiri biantara, sok ngiringan mana teh dicongklokeun kitu mah aya kawani nya gitu. Nah, tapi karaosna teh tos di masyarakat. Ternyata panjang patali sarang buku sok ieu mah dasarna pada latihan buku urang mah mung lengkah-lengkah diajar buku teh kamu urang kali kamu urang pribadi pengen da ieu share YouTube-nya nanging sakedik-sakedik ku urang di tutupkeun kana ada nanti ka urang aya latihan pernapasan anu pondok Bapak Ibu aya cara latihan pernapasannya kamu urang kali carana ya kaluarkeun heula sadayana sedot ku pangambung sapinuna simpen dina patuangan. Gitu. Latihannya kuat sebenarnya. Jadi kumaha nyimpen di dieu upami istri mah dina dada nya. Upami istri mah dina dada upami pamaget mah dina patuangan. Mata pacar upami pamaget para patuanganna karena eta teh sering nyedor angin. Sering pernapasan diafragma teh gitu nya. Mun latihanna gitu we. Adot can makan naga gitu naon eta mah latihan pernapasan ending siang santen gitu. Alhamdulillah karena ngaosna ge man jadi panjang napas teh. Pilih ayat dina ngaos ge nu rada panjang tong pondok teh. Rada panjang gitu. Tah, cobina pieu. Jadi tong song hoyong urus ieu. Oh, napas abdi teh si horeng gaduh bakat panjang. Urang bahas hiji-hiji Bapak Ibu. Tapi salangkung bae nu kahiji teraskeun Assalamualaikum ya karena kumargi dina FTPI mah ngadongeng mah teu nganggo pelantang teu nganggo mic latihan sorak teh anu tarik upami centong ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta mah tos we diaut gitu ya maksana sanes naon cobi kaluarkeun vokal anu kadangu dugi ka tungtung melas kali itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya upamina tapi sanes pidacil pidacil mah kumaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta mah gaya pildacil kitu mentong lah, entong. Ya sudah we. Assalamualaikum tapi vokalna ditarikan kitu nya dibedaskeun gitu. Jadi latihan teh sajabi ting ngapalkeun atanapi latihan ngadongengna oge dina vokalna sok bedas. Nu kadua dina ekspresi ulah dugi ka ngadongengkeun ngeunaan anu
pikabungahon teu seuri ti awal hangga ka akhir manyun we geumpeur meureun juga kumahana. Jadi ekspresi nanti awal keneh tos katinggal ngadongeng pikabutang baheula. Di surah aya hiji tokoh ngaranna teh Si Kabayan. Ai Si Kabayan teh kawentar jalma anu bedegong ngalawan ka kolot ngedul jeung sajabana. Tapi dina hiji mangsa mah ngadadak sore eta Si Kabayan teh. Keur sare bapana ngagorowok. Kabayan. 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 Jadi kedah aya robang tuh Kabayan. 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 Pokoknya aya bapana gitu ya. Pan merenang lalaunan heula beuki lila beuki tarik da amek dah eta bapana nyampeurkeun. Ya Allah, iman Kabayan, oyak kieu masih hees keneh. Cek Si Kabayan. Sanes mondok abdi mah Pak keur beureum. Udang. Aya naon atuh Bapak? Wayahna ieu Bapak keur rada teu ngareunah awak. Jika kebon halanang Kak. Oh, ngaranang ka Bapak? Jadi kumaha ekspresina mangga gitu. Jadi ulah nugi Kak. Sora upami ayeuna si Iteung oge tong jadi sora awewe. Aya naon Akang? Mending mun pantes sogan teu. Tas aya naon Akang? Cek si Iteung bareula. Tapi dina intonasi atawa lentongna kedah dibentenkeun lentongna nya. Nah hareup teu leugeus ari istri bawel teu leugeus atawa napi anu ancan lair istri. Bawelnya aya naon tukang Kabayan isung-isung meni geus naon. Keuna naon lu eta variasi dina cariosan ulah duit. Aya naon tukang Kabayan isung-isung meni geus ambek-ambekan wae tukang. Keun we teu naon jadi si itu kan teu leugeus atuh sugan. Entong nyamikeun teh sareng dina video film gitu nya. Tah jadi intonasi atau lentongna sok nyunda entong dugi ka ieu. Nu kaduana teu kedah gogoleran, teu kedah praktek anu kumaha. Teu kedah kitu nya. Nya sabiasana we upamina ayeuna aya Kanjeng Raja. Hei Patih. Ka dieu. Aya naon Kanjeng Raja? Geus apal tuh yang anak kaula teh keur gering. Aduh hapunten nu kasuhun salerna mesin kuring parantos paos. Kumaha naon pamaksadan Kanjeng Raja? Jigger indit tayangan hiji pandita anu sakti bisa nyageurkeun anak kuring atawa saha wae bewarakeun. Mangga dawuh pangandika. Misalna saeutik teu naon bari aya kitu. Da anger urang ge bari ingat entong sote nyandak properti, nyandak sagala rupi. Kalau meninggal dina pemuda teh digebugan cenah. Digebugan gitu nepi ka gogoleran gitu entong. Itu kaitan dengan dongeng. Mangga teh mana milih tapi vokal, intonasi atau napi lentong sareng ekspresi luyukeun sareng ieu. Salajengna nu kadua teknis dibaca wae panginten nya. Waktu sang sajabina lanjut naon eta? Biantara. Dina biantara ibu teh kedah jalan-jalan. Jadi tetap di tempat nanging tangtos we gerak pandangan atau napi ieu kawat kesana gitu maksudna teh entong dugi kaum merebut sudah muter biasa we. Bapak mewah ibu dina dinten ieu simkuring sejak ngajikeun hiji tema patali sareng manfaat teknologi dina widang atikan. Tangtos we sadayana ge bakal uningan naon ari teknologi nu dimaksud di dieu. Jadi lentongna teh sabelas kitu entong dugi jadi teknologi teh nyaeta urang teh lantong ieu ku kituna yuk urang salaku nonoman anu hoyong macem gunakeun teknologi dina kahirupan sapopoe
kanggo diajar, kanggo itu seperti itulah. Logat Sunda sareng ieu nah. Oke, kaseriusan kadariaan dina raraina ulah di awal teh. Jadi uang sadaya mikiran diomongan bener diapalkeun bisi poho. Euy kada hafal bisa ngajeng. Biantara teh aya sabeureut tema maka dipilih ngeunaan teknologi, ngeunaan tata krama, ngeunaan miara basa atawa pikareueus nonoman kana basa sajak. Dina sajak Sunda, Bapak Ibu, kamari teh aya contoh sajaknya. Seperti kitu we maca sajak teh ulah dugi ka sapertos deklamasi anu bulan teh lain bentang teh lain panon poe teh lain hileud. Cong kitu nya seperti Kacugak karya Muhammad Yusuf Saifuddin. Jadi upami namina maca dina sajak Bapak Ibu angger kedah ningali heula punten. Jadi maca entong aya kecap nu jadi dirobah. Contoh misalnya kieu. Kacugak ditulisanna aya karya Muhammad Yusuf Saifuddin ari dibaca ku urang Kacugak yasana tah eta teh salah. Berarti sanes maca nu kitu mah maca gitu. Janten entong aya kecap nu dirobi, luyu we sareng naskah teksna ya sareng rumpaka tanapi rumpaka sajak nu aya di dieu naskahna nu aya di dieu kitu we. Nu kaduana entong leupas ieu teh. Ti awal dugi ka akhir teh sabada maca dibacakeun ningali deui nembe biasa urang gitu maca. Jadi maca sajak mah teu kedah dugi ka widi ka ditu gidi ka dieu cicing we di dieu gitu. Maca paling di nagara kieu paling kieu tah pami bade oke. Bulan yang berarti itu bulan ayo maca bulan bulan teh buleut ari pandangan kieu pantes pisan bulan nya ngagambarkeun sapertos kitu ku basana tadi nu tadi Kacugak isuk-isuk kuring ngoprek kandang hayam dak dumadak suku Kacugak hatur nuhun. Jadi aku bahasa urang teh dugi ka sing goreng ngupingkeun hiji istri ibu-ibu maca judulna teh ngeunaan mata. Ngeunaan diri nyebutkeun mata, nyebutkeun pangambung, cepil, nepi ka nangis eta macana. Maca sabaraha puluh tahun kuring ngagunakeun ieu maca. Dina masian bae. Dawin kan mau ceurik atuh. Da itu nanti bari ceurik ku ekspresina teh. Manehna mah ceurik maca sajak ge ari entos tadi amplopan, uing mah uing teh nyangan anggar bae sedih. Tapi jadi oh gitu geuningan maca sajak Sunda, ku logat Sunda, ku naon intonasi Sunda, tapi jeung ekspresi jeung rasa nu mawi nu kedah dilarapkeun ka marurang kali teh sanes macana wungkul kana naskahna cobi kecapna ngahartos teu perkalimatna kahartos teu sabait kahartos teu ngagambarkeun sedih bunga acan naon sumangat aya kan anu sumangat kanggo berjuang hayu urang berjuang banyak gitu ya berarti kan kedah benten maju Arjuna kan gitu mun perang sana
cepot maju atuh nyieukeun hayam ge si hayam sieu atuh lain ini teh hayam teh kalau modal beda kubi mah siap gitu jadi semangat lajang tak kita gitu nya sok maca saja percantan kriteria-kriteria kupuntos nulis maca aksara Sunda tadi atosnya cobi di tes heula upami 0 pisan syukur-syukur upami tos tiasa nu dianggo teh nu 2013 da teh Bapak Ibu janten kieu da set jana set ta eta ukul bentena ya nganggona kapukur kan anu satu acana mah kitu da teh ja kitu nah ayeuna mah samikeun kadayana teh eta nu kanggo koreksinya nu kadua mun teu seueurna teh dina ngagunakeun rarangken salak sa la ka paeh gitu tapi aya oge misalna nganggo salar henteu ra anu dipaeh tapi nganggo gitu pangajar gitu nya sapertos kitu salam henteu nganggo eng dipaeh atana pieu tapi nganggo tah eta dina aksara Sunda naon di aya keneh ngarang carita pondok bagian konsep lah carpon mah so borangan kanggo ngagampilkeun Bapak Ibu referensina tiasa urang milari stand up comedy anu luyu sareng umur siswa ya entong dugi ka kanggo nu dewasa gitu nya kahirupan sapopoe we barudak upamina we ayeuna teh meuni usum demo nya demo teh kumargi ayeuna mah siswa tos aya peraturan gubernur tah nomor ieu nu nembe kaluar ayeuna aya peraturan gubernur siswa anu demo teh ayeuna mah bade dicanda ku koramil kabarak kanggo diatik dididik tah engke mah cek sim kuring ambeh teh dicanda kabarak demo na teh kada sopan kadua memenuhi 4 sehat 5 sempurna nu kumaha demo anu sopan teh danten hapunten kasadayana dinten ieu sim kuring bade demo supados memenuhi 4 sehat 5 sempurna sim kuring hayu urang baredogan ku tahu ku tempe sareng ku daging hayam engke sabada demo urang ngaleueut susu wah atuh resep eta demo nu kitu nya kumaha we lah dina kahirupan sok mangga eta ngemutkeun tapi kanggo referensina sok urang pilari stand up comedy nu basa Indonesia nu mana wae tapi pilihan anu luyu sareng siswa kahirupan di sakola di bumina eta bapak kuring di imah cek bapak kuring nyawa di imah teh meuni balatak kitu atuh ieu teh kumaha di imah teh cek kuring teh mun ku bapak bereskeun menyair anak nitah ka bapaknya eta teh sopan ngeureunna gitu ngan ku cara anu siswa ekspresi anu sae kadang-kadang teu pati rame obrolan teh tapi tiasa pikaseurieun gitu sok sanes rame si aya 2 jalma nu lolong jeung nu ieu leumpang ari nu hiji da teu bisa leumpang digantong ku nu lolong gitu ari keur leumpang teu katingalieun aya tangkal kalapa anu malang gitu bledug di dagor aya cek nu ieu teh cek nu digandong teh neuleuh atuh leumpang teh apa yang melolong gitu aya heueuh poho nah terus sampai lah orang dieu heula engke mah urang lalajon film yuk cek anu ieu kan nolong teh dari mana ngomong we kan itu kesana lho poho eta teh pirameun sabenerna mah ngantaran teu bisa jadi we teu ngan ambe sareuri mah sok ngaleketek maneh we tah hal-hal nu sapertos kieu Bapak Ibu mangga sok disayogikeun ti ayeuna sok sadayana ulah dugi ka malah pangiringkeun da hese budakna ge dicobi henteu tujuanana atuh 1 2 3 kitu nya atanapi 4 5 6 7 8 tina 14 piraku teh hiji-hiji
Acan sok ieu mah dina raraga tugas pancen urang ieu kanggo ngawulangkeun ngajarkeun sajak, ngajarkeun maca aksara Sunda, cing cobi urang seleksi barangkali aya nu onjoyna henteu. Tah mudah-mudahan engke ku ayana di tingkat rayon di subrayon sadayana tiasa langkung seueur deui anu midangkeun FTBI. Sakali deui anu engke di subrayon kahiji kadua katilu teh henteu aya peunteun kahiji kadua katilu di kabupaten mah dianggap nol heula sadaya pamilon teh kitu tah. Engke tiasa janten anu di rayon kahiji pas di kabupaten mah ih nyana jadi sae lantaran tiasa janten latihanana langkung sae deui. Anu tadina di rayon kahiji rasa maneh geus pangpinterna jadi teu latih tungtungna eleh. Jadi sok niat anu kadua lengkahna prak-prakanana mangga dikiatan. Sok sanaos siswa anu onjoyna, siswa anu kengingna geningan gurunya nureueusna mah. Di tahun 2000 simkuring sok ngintun-ngintunkeun barudak ka tingkat wilayah ti Cirebon dugi ka provinsi nya kenging naon guruna mah henteu teu kenging naon, tapi aya kareueusna oh geningan kuring teh bisa nepakeun ieu ka siswa. Oh siswa teh geningan bisa sapertos kitu. Alhamdulillah dugi ka provinsi dugi ka ieu pinunjul teh guruna nu bungah teh kitu nya. Hadiah ku budak, piala ku sakola gitu. Guruna nya eta ngan kenging kareueus jeung kabungah sanes kenging-kenging sombong gitu. Tapi kenging kareueus unggul alhamdulillah sampai unggal dinten teh geuningan aya hasilna kitu nya. Tah eta poinna dirugikeun musim kuring, margi sim kuring hapunten di diantosan bade ka Sumber Jaya sareng pengawas nu terus aya kadadan sareng Bade ka SMP sabaraha? Bade ka rumah sakit. Oh. Kamitra. Kamitra Plutonnya. Mampir atuh ka bumi. Insyaallah ayeuna ge di dieu. Cenah mampir ayeuna di dieu. Abdi pengkeran mitra. Oh nya mitrana ya mah tok sakayang babaturan jadi rumah sakit. Ya. Sakitu heula manawi aya patarasan heula.